Ka mananya si Ibi tadi teteangan teh? Oh, itu geuning. Bi ka dieu. Aya naon Cuk Util? Nih, naker naon atuh? Ieu erek mayar hutang, ieu 100.000 tah, ieu leuwihna sagepok. Ieu, Leuheung Cuk Util teu lihat kana hutang. nya henteu atuh Ibi. Nah, ieu leuwihna gede-gede teuing Cuk Util. Nyokap bae lah piragi sakitu atuh sekali ngiceup. Ah, ini Anu kacida. bener itu Cuk Util. Aslina Ibi da abi teh ayeuna mah hayang duit teh babari ayeuna mah. Nah, beunghar beneran Cuk Util teh? Nya heueuh atuh. Walau nuhun atuh nya Cuk Util nya. Teu apaleun nya abi ayeuna mah jadi pengusaha. Pengusaha naon ieu teh? Ieu abi teh ayeuna mah bergerak di bidang fashion, ayeuna teh abi teh usaha teh. Tuh tingali ieu oge, abi. Alus wae abi geus moal make raradutan nu ngapoe teh. Cing, Ibi hayang nempo, ita hayang ngabuktikeun. Teu percaya hayu geura hayu. Cing man ieu teh lah sok sombong ting. Tah bi ieu teh tempat sablona tingali tuh. Alah, Tepikeun kalega kieu nya. Samaruh baru atuh. Cuk Util teh nya beungharna teh lain bobohongan ieu teh. Atuh lain kulir tah tingali ieu keur bikin sampel tingali ieu teh tuh. Lalu cuk kieu tingali cabak atuh. Menikeun kalembut geunaheun kieu kaena oge. Baru Cuk Util teh geuning nya beunghar teh nyaan ieu teh. Nya atuh gerayu urang sepil deui lain ieu hungkul Ibi. Lega keneh tempatnya gerayu. Buka sendalna ek asup ka imah jelema beunghar teh. Ampun Cuk Util nikah cida da tiis atuh Cuk Util. Sok-sok lah. Hese nyarmatik mah. Tuh, tingali. Alah, Cuk Util ieu teh nah heueuh nu Cuk Util ieu teh. Nya atuh Ibi nu saha deui. Aing asa teu percaya Cuk Util. Make jeung teu percaya da kitu nya tah tuman cicing di sawah teh ningali batur sukses teh alus mun teu percaya. Ieu teh tempat konveksina Ibi. Ieu teh lantai hiji tempat konveksi teh masih aya deui 3 lantai ieu teh. Anu bener Cuk Util ieu teh aing mah. Teu percaya, hayu urang sepil di nu lainna. Tah bi lamun ieu teh tempat finishing tingali tuh. Tempat dikeresekanna baju-baju, di dieu teh disetrika tuh. Rapih kieu ieu teh tinggal ngeresekan ieu teh. Tuh atuh mun Cuk Util Ibi hayang milu gawe atuh. Milu gawe kumaha Ibi mah tuman ngaramet di sawah. Ih, naek kumaha meureun moal cocok Ibi gawe di nu kieu mah. Nah, sok ngahina teh Cuk Util da bisa Ibi gawe karek nu kitu we mah. Yang ningali teh kepo teu? Nu di luhur keur naon gerayu. Man, erek ningali. Tah Ibi ayeuna urang teh geus nepi ka lantai 3 tingali. Capeknya ih. Geuning jadi jelema beunghar teh nya capek ku leumpang lagi. Atuh samarukan teh datuman di sawah meureun cicing. Ningang hanya ka imah jelema beunghar teh turun ungah teh capek kitu tuh tingali. Tingali ka dieu. Tuh ieu teh sawah di ditu sumet ditu teh ieu teh nu abi kabeh ayeuna mah. Percaya aya mah Cuk Util teh nyaan beunghar aya teh Cuk Util teh. Samarukan teh atuh. Sakali deui cing sok. Percaya aya mah Cuk Util teh beunghar. Tah kitu resep. Tuh bi tingali ka dieu. Tingali ka dieu, tingali tuh. Tingali. Anu gawe di abi tingali menikeun ka gareulis kieu. Tingalikeun. Atukeun bae we soal ku rupa mah Cuk Util erek niat ngajak gawe mah. Ibi modelan kieu hayang milu gawe tingali ieu. Geus ari Ibi ngetenek ngegede tingali. Ulah ngaledek Cuk Util mah penting hatena we bersih Cuk Util. Henteu aya mah henteu pokona mah butuh model butuh rupanya. Naon Ibi mah aing mah teu cocok mah. Urang balik nih. Percaya teu ayeuna abi jelema beunghar. Percaya